Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tentang syukur. Urang sadaya salaku hamba Allah salawasna kedah bersyukur ka Gusti Allah tina pirang-pirang kanikmatan. Syukur bin nikmah. Ari syukurnya eta ngabales kana jasa-jasa. Sok sanaos urang sadaya moal tiasa ngabales sapuratina kana jasa-jasa Gusti Allah. Gusti Allah salawasna masihan ka urang pirang-pirang kanikmatan. Diantawisna urang sadaya dipasihan akal sehingga ku akal eta urang jadi bisa paham, bisa ngarti karena pirang-pirang masalah. Urang sadaya dipasihan panon sinareng panempokna, dipasihan ceuli sinareng pangdengekna. Urang sadaya dipasihan rizki sehingga ku rizki eta urang tiasa tuang leueut. Urang sadaya disalametkeun tina pirang-pirang masalah, salamet tina gangguan jalma-jalma anu ngamusuhan ka urang, salamet cantona urang di mana berkendaraan, boh pesawat udara, boh kapal laut, boh kendaraan-kendaraan anu sejenna, sareng pirang-pirang kanikmatan anu ku Gusti Allah dilimpahkeun ka urang sadaya. Urang sadaya bersyukur ka Gusti Allah ku cara taat patuh ka mantenna. Pirang-pirang anu ku Gusti Allah diatur, diparentahkeun ka urang sadaya. Urang sadaya berupaya berusaha pikeun ngalaksanakeun, pikeun mentaati kana sagala aturanana. Sareng sagala rupa anu ku Gusti Allah dilarang, maka urang kudu berupaya pikeun ngajauhan ulah ngalabrak kana naon anu ku Gusti Allah dicarek, dilarang pikeun urang sadaya. Sabalikna urang sadaya ulah kufur bin nikmah. Ari kufur bin nikmahnya eta ngagunakeun kana pirang-pirang kanikmatan di Gusti Allah dina jalan anu teu dipikaridho Gusti Allah. Contona jalma dipasihan harta, tapi harta kalakah dianggo maksiat. Dipasihan panon, dipasihan ceuli, dipasihan akal, kalakah dianggo kamaksiatan. Tah eta disebut kufur bin nikmah. Allah Subhanahu wa taala masihan pelajaran ka urang sadaya diantawisna anu aya dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ka-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Anu tarjamahna sinareng eusikna sing inget nalika Gusti Allah ngamuningakeun sing saha anu tasyakur bin nikmah ka Gusti Allah, maka Gusti Allah baris namihan kanikmatan ka hambana. Jeung sing saha anu kufur bin nikmah, kufur ka Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal ngadatangkeun pirang-pirang azab. Urang sadaya salaku hamba Allah, urang salawasna nyuhunkeun ka Gusti Allah sangkan urang salawasna dibimbing urang supaya jadi jalma nu salawasna bisa bersyukur ka Gusti Allah